Para pamirsa pendengar carita Sunda Kang Opik di mana wae ayana, mudah-mudahan Allah masihan ka urang sadayana kesehatan dohir sareng batina. Tong poho ka para sadaya dukung ieu channel ku cara subrek. Tong hilap tekan loncengna. Carita riungan keur ngararopi di sisi walungan. Mudah-mudahan ieu carita sing ngahibur ka urang sadayana. Orang setiap nanya ini balalang kurang ngomong tuh kamu tuh di bawah tangga tuh bisa Jadi kalau Akibatna aku teu diberena nah ada baca di barena bungan apa nyalon lo mana hubungan lah keur horeameun panai horeamna ayo keur cara rapena pan jadi posisinya lamun kos itu kumata kirawit nyaripu kanjut nu aya nu ieu power anehnya besok aneh orang mun kenceng wae gitu di salur ya lamun ningali bukur gede gacang wae talian ku karet bener tuh ini mah ini mah aya boro-boro ieu salat kontol gacang eta salat nu malaweung ya urang mah kadang-kadang gitu dah ini mah keur salat kontol gacang nya kitu we dasar dan halamannya beras itu jadi kudu wae dikeluarkeun ai heuras man teu keur salat mah di laget teh gitu laget teh gitu aja saurang kudu nyaho mimitina nya celagat teh ujug-ujug celagat teh oh nya berarti aya bayangan naon gitu rata-rata ngabayangkeun naon sok teu pararugu we berhubung sok mustadana mah mantap cenah ari salat teh kudu macal hanas mimitina heula hanas ulah udah biro binas al hanas lain ya anas al anas macam bismillah lah yang deui Allahu akbar teh ulah kieu dikikeun sabelah sabab eta si setan teh udah dieu cenah ieu kena belah naon eta teh belah kiri bener teh kita ditutup tah asupna teh jalan belah kiri si setan ya jadi asup kawan-kawan jadi ngabayangkeun naon-naon bener teh gitu Ustaz asup kieu bang sabelah kiri ditutup jadi lamun aya asup jurig teh jadi si kana bobogan teh hudang jadi kebayangkeun naon gitu bayangkeun naon lawan eta mah kirawit meureun lamun jurig asup ka dia ya kieu kirawit bejannya si bang asup ka dia cicing urang mah kieu bang lamun di jalan nya oh wah karena itu lah gitu buligir gitu jalan henteu lamun ke sono sok kebayang ge sok inget lagi di pikiran teh aduh bahenol net gitu gitu teh geus tingkat tinggi ya pantesan beukian teh lamun ninggal tabrakan orang mah tara nyaksian teh sok inget tuh tang kuat tuh bisa sare itu gitu salurkeun we di imah nah disalurkeun we di imah dia salurkeun di imah dimambukeun jadi udah jong pantau jeger jong pantau mana tuh naon jong pantau ombok-ombokan wae mata sia cenah loh dia hayang hayu atuh dor we cenah ieu mah sekali wat ambokna ge sia we aduh mending sekali wat ambok teh kira aku sekali ambok ubung nyaritakeun mah ayo urang mah da anger we habak hayu atuh nyatan geus hayu atuh lagi
Bang kalau tilu kehandap tilu nya enggak sekolah seribu. Ya pengen bukan soalnya. Cara paling diberek ya, mal benar. Baso sengat tiris mandina. Punya basihannya doang, tiris mandina. Subuh keberangan. Gua keberangan. Tas dikituan mah dak buset. Syarat teh bener. Bener. Ngeunah sare teh. Ya. Oh, sarua lalaki mah. Lamun tas dikituan, Bang. Tuh, syarat teh asal. Ngeunah we. Sabuna teu inget ka hutang-hutang acan tah. Lamun tadi bere, Lamun teu dibere teu hese. teu bisa hese puting sebalikna. Ketika subuh juga. Wah subuh molotot teh mata teh. Yang mata morotot, yang handap kuda. Ya heuh pegal. Tempo lempes misuki cabak kanyut power nih. Rengkeng. Kira teh. Aduh, kirawit. Pengalaman Cerita kirawit ya bulan madu. Sudah teh pamajikan teh. Sok we hayang mah buka we, geus tutup deui. jadi barang yang bunga ini bedol paksa. Udah. Palingan dia kirawit aya pengantin anyar. Anyar jalan. Bisa di jalan lagi. Lain anyar. Orang cerita. Sampai ngomong siap. Ya. Aya pengantin anyar. Pengantin anyar kejejeran. Cek lebaran ya. Jadi boga mitoha teh jauh. Tah mentas regasi. Aya baheula mah regasi teh Talang gitu. jembatan lah, aya jembatan ge awi. Cukang teh gitu cecekelan. Mau rantang da ngaranna da kantoran kami toha. Rantang teh kapentong. Anu ieu murag. Gombrang. Pak gelombrang, awalnya gegeran, itil murah gitu. Langsung tolong mata laki nang jebur karena ngonokan. Jadi dia murah. Heeh, kan anyar. Angan tatulung teu depan gitu. Aduh. Saminggu bae wae. Pas eling-eling teh manehna pan sisiaran teh ya. Sisiaran teh da baheula mah iya make bangkok urang mah. Jadi awewe nanti cengogok gitu manehna laki pan ngedaplok di siaran. Geuning aya akur deh itu teh. Itil murah langsung ngejebur eta laki. Nah, Urang mah ditean. aing cenah. Aduh, baru kantoran itu aing murah teh. Aduh. Kalau baheula lagi itu sakit. Nah, tak lamun boga awewe ulah nu gegeran. Bahaya itu. Bahaya. Iya, bahaya. Coba mana mahal-mahal nganterin minta itil murah dia bilang gua jebur. Mana ini lebaran menantu aing barasa cenah naonan. Balas ki dongeng none. Ngobrol baheula mah kieu, Bang. Cari tanah bagi injo. Injo nanti ngilu jeung urang yakina. Akina teh buta. Aweuna mah teu, aweuna mah kan bada-bada mah lampuna lampu cemplaya, lampu ditutup teh, lampu minyak tanah. Nah, ka injo teh. Si abahna teh, "Jang, lampu pareman tiup, padahal hayang ieu, hayang kikieuan yang nini-ninina." Tiup bah, tiup. Wah, tanggeus bah cenah, geus parem. Padahal mah lampu jempetan teu parem, da bang bodohan doang. Juk brojol we tah sarungna teh dibuka. Abah, mak, naon? Itu abah modal taina nongkot. Ngample. Soalnya gua boga anak ngaple. Kita baca taina nongkot. Ambeien urang ge. Aduh. Kepala mak gitu tah. Dongengna. Pun dengan ajarkeun taina nongkot. Ijuna teh kan leutik keneh. Can hidang deh, hidang gitulah. Tanyaon contoh. Ditiupna teh ku ijuna teh. Wah, geus tabah cenah. Geus parem. Da keur hayang teh atas si abahna teh nu butana teh. Juk brojol we, keur saru. Ampleh tah kontrolna teh anjeunna teh. Mak, naon? Tu abah modal naon? Ajar gentai kan dulu. Tai nonton. Cerita kirawit.
Dan kekituan ijuna can sarai kumaha. Disentakan. Ayo disentakan gitu. Ya molor bisa teh. Ya kijan molor kene wae. Itu nama pan bakar tapi ka isu kesan urang.